Kamu geger. Ngenah pisan. Enaknya sama, tapi variannya lebih banyak. Tuh. Jelas IPS juara pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, wilujeng wengi. Kalian nontonnya siang. Maaf ya, aku syutingnya malam. Teteh hari ini malam-malam habis hujan tinggal lihat tuh jalanan basah keneh. Basah keneh ya teh habis hujan, tiris dingin banget. Kita mau cari makan di daerah Jaya Raga, Garut. Dan aku ngeliat ini ada langganan aku tapi bukan di tempat yang biasa. Ayam bakar Kerkop 89, cabang 2, muka cabang gening. Si teteh tadi dia muka cabang. Kita cek lah sarua tuh rasana sama cabang yang di sana. Assalamualaikum. Hei, ya Allah, teteh muka cabang. Masya Allah, muka cabang kedua si teteh. Cabang kanu katiluna iraha. Amin, pido anak ti sadaya. Alah, Masya Allah, alhamdulillah. Teh ieu sami sareng nu di ditu atau henteu? Sami. Aya naon ieu? Ulen. Oh, ulen. Icalan ulen di dieu. Mangga icalahan. Oh, icalan ulen. Icalan ulena kieuan atau tos diolah? Kieuan terus Oh, kita kieuan goreng. kantun ngagoreng di bumi. Jadi ini tuh uli. Si teteh juga jualan uli. Di sini ulinya sabaraha sakieu teh? 15.000. 15.000 aja. Digoreng haneut-haneut, aduh dicocol sama sambal oncom. Mau mantap pisan. Nggak digoreng teh dibakar juga bisa ya. Aduh, mantap pisan. Cik urang kari urang tinggal aya naon wae ieu. Kare naon sakatu mah. Alah, aya leunca. Ieu guys, tingali itu. Leunca. Teteh ieu hoyong leunca tiasa di kumaha wae? Karedok biasa mangga. Karedok. Di karedok. Selain di karedok pami ditumis sareng Ditumis naon? biasa. Sareng oncom. Oncom biasa mangga. Oh, tuh. Ada bebek teteh cantik tah bebek mah. Dia. Oh, aya bebek. Bebek ieu menu baru ieu teh bebek teh. Kawita mah teh aya bebek. Mau teh aya. Oh, teh aya, ayeuna mah ayaan bebek. Babat tamusu di mix. Ieu teh bebek teh saku. Ieu meni panjang ieu leher bebek Gusti. Meni panjang kieu. Bebek aya naon deui, Pit? Babat tamusu bade. Aya babat tamusu. Iya. Mix. Ya. Mix jeroan di sambal di goang. sambal goang boleh, dipenyet boleh. Boleh di sambal goang, babat tamusu di sambal goang. Leunca. Sareng leunca. Genjer. Leunca genjer. Ari genjer tas ditumis mah. Alah aya leunca, aya jengkol tingali ieu si teteh keur ngagoreng jengkol. Aduh kumaha atuh. Tuh ikan asin sagala aya ieu teh teteh. Nila aya goreng nila mangga. Goreng nila aya. Naon atunya meni? Teteh pokona mah anu pinikmateun lah kumaha teteh we. Genjer. Leunca. Jengkol. Terus babat tamusu tadinya. Itu naon itu belut. Belut ada. Belut? Belut goreng bare Bu. Teteh. Belut goreng, ikan asin. Meni best pisan. Ieu oncom. Mohon tutuk oncom. Ieu teh kanggo nasi teo. Nasi teo tiasa sareng tumis itu nanti. Leunca Leunca tiasa, terus genjer dicobek tiasa. Kangkung Oh, dicobek wow. tiasa. Bingung. Teh pokoknya manu enak pang masakeun ku teteh. Siap, Abi mohon tuang. mangga. Nya, yuk langsung kita tunggu. Waduh, tingali teh nu enak we sadena dikaluarkeun bestseller, dah kabeh bestseller atuh dikeluarkeun kabeh ieu ku si teteh. Masya Allah, dari mulai ayam, bebek penyet ya, terus ini tamusu babat tamusu sambal goang, gepuk ya, ikan, jengkol, belut, ikan asin, jukut, leunca. Makannya pakai nasi timel. Nasi timel senyap pisannya. Dibungkus pakai si daun ini. Jengkol goreng. Pakai jengkol goreng dikurulukan ieu teh bumbu.
Bes. Aduh. Teteh atuh kumaha ieu teh? Babat. Nih ya. Tinggali. Babat tamu sunah bulurkeun. Tak. Wah. Terus kasih naon deui belut goreng gararing teh. Aduh. Tume kan asin. Naon deui? Leunca. Leunca buralukeun. Sambal. Tuh. Sambalan. Aduh. Bes, ieu mah bes pisan Masya Allah. Urang tuang heulanya. Leunca jeung jengkol jeung ieu babat lah babat. Kita cobain dulu babatnya Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal, bumbunya nyerap pisan. Terus dikasih sambal goang kan, ada pedesnya. Bes pisan. Ieu tamusu. Si teteh mah nya tamusuna teh. Jangan takut dibersihan tapi ka bersih kieu tuh. Bersih pisan tamusuna. Ayeuna urang makan jengkol di sambelan jeung sangu haneut. Jangan lupa kasih asin. Iya nu panikmat sama atuh da. Asin pada dijikeun. Jeung ieu tuh. Tuh. Lalu geger. Ngeunah pisan. Nah, jengkol rangu. Yang ini jengkolnya masih muda jadi jatuhnya nggak pulen tapi rangu. Enak pisan Naon deui ieu? Genjer jeung oncom. Samihan deui genjer sareng oncom. Aduh. Jadi si oncom teh, si teteh mah disangrai heula nya. Dibakar dulu gitu. Aduh. Khas oncomnya enak pisan. Aduh. Masih panas pisan deh ieu teh. Ampun, ini teh di tempat terbarunya dia rasanya enaknya sama tapi variannya lebih banyak. Enak pisan. Aduh panas. Tapi hayang ngeurang ngahuapkeun ieu si genyer. Aduh panas. Aduh panas. Enak pisan ieu. Ibu kerkop juara. Oh iya mah. Kalian lah muka kerkopan sok pinu pisannya. Ternyata ada cabang keduanya guys. Kudu diontrol ke dia. Anu di jalan. Anu dia teh? Jayaraga ieu teh. Di Jayaraga ieu mah. Tuh. Duh. Terus di sini mah ada tempat makannya. Kan kalau yang di Kerkop tuh humble banget ya, pinggiran jalan gitu. Tapi ada tempat makan, tempat duduknya. Kalau di sini kayak ada ruangannya gitu. Tetap humble. Harga sarua keneh tuh kurang tanyakeun nanti. Yang jelas IPS juara pisan.
Ah, iya sih, bebek penyap. Urang cek heula. Beheung na we heula. Ngali ieu beheung bebek. Alah. Meni panjang kieu. Oh tuh lo, iya mah cek si itu mas ha? Mary Jane. Oh. Wah. Bes ieu mah. Teh ieu ngeunah pisan teh. Tuh. Asli. Ini. Yang genjer sambelan. Lencaan. Cumi sekarang pakai cumi. Jeung serba dadakan jadi asli bener-bener nikmat banget. Tuh lo. Aduh. Nggak alas, nggak bau si bebeknya. Ini belutnya digoreng garing pisan. Wah, bas. Kasih sambal, lencak. Raus nak tidak? Ting balatok lencana. Aduh besti, iya asli. Definisi makan nikmat, super nikmat. Ini sambalnya enak, lauk-lauk yang lainnya enak, niat gitu. Padahal perbahanan ada di etanya, di roda. Si ibu meni kaos memboga kantong Doraemon. Cenah hijau roda eta bisa segala aya. Kayaknya Rande Banjar sama oncom raos pisan. Nah, ya, kan bikin karek cerik. Lada jeung bakatku nikmat. Enggak.
Aduh guys, iya mah asli super nikmat pisan. Makanan humble super nikmat ya. Di ayam Ibu Kerko luar biasa. Ini cabang keduanya. Cabang pertamanya sekarang udah rame banget. Orang tuh mau makan aja tuh sampai antri-antri. Nah, ini ada cabang kedua, rasanya sama-sama enak. Jadi kalian kalau nggak mau antri-antri yang di Kerkop, bisa ke yang di sini. Di daerah Jaraga ya. Harga mah sama, semuanya kayaknya kurang tanyakannya. Alamat lengkapnya biar kalian nggak nyasab. Kalau ke yang cabang satu lagi, lihat atuh ini mah kumaha, tinggal tulang-tulang nih mah. Asli best pisan, mantap nikmat. Nih aku habisin dulu ya. Habis ini aku janji tanya informasi selengkapnya. Oke. Masya Allah, alhamdulillah nikmat raos pisan, rasa nggak berubah, enak banget malah kesini-sini tuh ada menu baru. Teteh Masya Allah nikmat pisan ya, abi menipul patuangan raos. Iya. Atuh udah tadi teh bade ka Kerkop di Kerkop meni pinuh pisan. Bade emam teh nungguan antri tempat duduk pinuh pisan. Ternyata selain di Kerkop buka cabang di Jaya Raga. di Jaya Raga. Cabang 2, Masya Allah. Teh kalau di dia, kalau di Kerkop bukan di jam sabaraha? Di Jaya Raga mendidih di cabang 2 paling jam 10 kita ready itu siap. Oh, dari siang ya, Dari siang. Oh, dari siang. Dari jam 10. Kalau di Kerkop mah kan sorenya. Ya, setengah 5 bisa pikir kopas. Setengah 5. Kalau di sini mah jam 10. Sampai jam 10 lagi malam lagi. Iya, di kelas tabu 10 malam di dia teh. Oh, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi dari mulai sarapan, makan siang, makan malam bisa di dia tah. Mun ka Kerkop pinuh bisa ka dieu. Biasa ka dieu. Iya. Oke, nah kalau di dia teh perkawis harga di dia sareng di Kerkop Sami wae harga mah. Sami. Sami. Dimulai teh harga sabaraha? 15.000, 17.000, Aduh, 23, terjangkau. 26.000 ada. Paketan gitu teh. Paketan terus komplit sami tas wae. komplit. Masya Allah, murah tah, mulai 15.000 udah bisa makan di sini. Mau komplit teh ada yang paling komplit sabaraha? Paling komplit 27.000. 27.000 udah paling komplit. Sambelna endol. Terus teh hari eta si oncom tadi teh disangrai eta napi dibakar. Oncom disangrai. Oh disangrai enak pisan. Masya Masya Allah enak pisan. Oncom sangrai oncomnya ditumiskeun sama genjer best pisan. Nah tuh di tandaan ku teteh ieu enak mata pakai stiker mangga ditempelkeun pisan sami. Jadi kalau misalkan mau makan ke nasi ayam bakar Kerkop 89 ada buka cabang di Jaya Raga. Jaya Raga. Dari pagi. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Sok mangga ka dieu tah tuang di dieu. Alamat lengkapnya Jaya Ragana di mana? Di Jaya Raga dekat di pinggir Kebabos, pinggir Kebab. Seberang gedung hikmah. Oh, seberang gedung hikmah. Garut masih baru dak motor. Hah? Versi mana? Masih panjang, Mang Jeng? Panjang ya, Persib menang, hidup Persib. Jadi di Jaya Raga seberang gedung hikmah, samping kebab bos. Iya. Dari situ. Samping Kebab Bos, seberang gedung hikmah. Ari ti dia teh kada ka dieu wae atawa online biasa. Biasa online, biasa lewat WA, biasa lewat GoFood juga saya. Terus aya menyarina ayam bakar Kerkop. Kerkop 89. Tuh. Langsung adieu lah. Pokoknya mah serbu langsung. Tong khawatir di yang di Kerkop pinuh aya cabangna di dieu. Teteh makin sukses. Amin. Atur pisan Masya Allah. Ieu unggal ka Jakarta di bahanan wae mun rek uwi teh di bahanan wae ulen ku si teteh. Ulena mantep pisan di dieu cek teteh diicalnya ulen teh nya. Sabaraha? 15.000. Murah tuh guys. Sok ade galih.
Hatur nuhun teh, sukses. Oke, teman-teman terima kasih semuanya udah ngikutin konten Teteh. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Hatur nuhun, assalamualaikum.